Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha para siswa sadayana damang. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tiasa tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dina danget ayeuna urang baris medar materi perkawis drama. Naon drama? Ya, dina basa Sunda, seni pertunjukan teh aya tilu nu dikenal nyata aya drama, teater, sareng sandiwara. Naon aya drama? Drama teh asal kecapna tina basa Yunani dramoi anu hartina niru-niru. Pami teater asalna tina basa Yunani teatron, hartina tempat upacara pemujaan pernana di tengah alun-alun atau di arena. Sedangkan sandiwara asalna tina basa Jawa nyata sandi nu artina rusiah wara pamidina basa Sunda mah soalnya tambihan haknya jantan warah anu hartina pangajaran atau atikan. Nyaeta sandiwara mah pangajaran anu ditepikeun acara samar atau disilipkeun. Salarosna drama, teater oge sami aya pangajaran nu baris didugikeun tapi dina drama mah biasana didugikeunna dina amanat ken aya biasana amanatna perkawis naon. Pamina sandiwara mah memang eh, aya memang hal anu bade ditepikeun tapi didugikeunna disilipkeun atau napi disamarkeun nganggo seni pertunjukan seperti gitu. Drama nyalira drama naon? Drama teh karya sastra anu midangkeun carita tawa lalakon ku dialog. Diajangkeun pikeun dilakukan ku para pemain atau aktor dina pagelaran. Nah, drama mah ngagunakeun dialog atau napi percakapan pemain dina bahasa Indonesia mah. Dina bahasa Sunda mah disebatna paguneman. Anu ngagunakeun kalimat langsung. Teras biasana dilakonkeun ku para aktor atau ku para pemain dina hiji pagelaran. Tah drama. Dumasar kana wanguna drama teh dibagi dua. Aya drama wangun lancaran sareng drama wangun ugeran. Pami drama wangun lancaran mas seperti tadi nyaeta ngagunakeun dialog. Anu diserat, anu ditulis ngagunakeun kalimah langsung. Pami drama wangun ugeran mah contohna dina bahasa Sunda nyaeta aya istilah gending karesmen. Gending karesmen eta oge kaasup atau kalebet karena jenis drama nanging wangun ugeran. Margi dilebetna pami gending karesmen mah dialogna dihaleuangkeun, dinyanyikeun ngagunakeun patokan pupuh. Urang uninga yen pupuh mah geus sagawayah aya patokan atanapi aturan eh, anu kedah dituturkeun gitu. Salajengna secara lahiriah wujud karangan drama teh aya 5. Aya pertelaan palaku, babak jeung adegan, candraan, dialog, sareng prolog, epilog. Pertelaan palaku dilebetna nyaeta netelakeun palaku atanapi pamain anu aya dina drama. Babak adegan nyaeta eh pembagian atanapi biasana sok aya pamidina film mah sok aya teks anu jeda tina babak kahiji sareng babak kadua eta. Terus candraan. Candraan teh nyata ngagambarkeun suasana waktu jeung latar anu anu baris dipidangkeun dina drama eta. Biasana digambarkeun heula dina candraan. Terus dialog tadi kalebet na percakapan teh pagunemanana. Terus prolog epilog prolognya eta nu di awal biasana sok aya naon namina teh kalimah pamuka biasana anu eusina teh eh nyeritakeun secara singget yen drama eta teh nyeritakeun ngeunaan naon supados panonton tiasa eh, terang atanapi ya terang secara singget drama naon nu baris dipidangkeun. Terus epilog nyaeta tiasa wae kacindekan tina sakabeh eusi drama. Biasanya di akhir sok aya lamun misalnya dina film oge
Biasana epilog seratan, serat-serat misalnya eh dilebetna teh kacindekan tina tapi ending tina drama anu dipidangkeun teh kumaha gitu. Eta secara wujud karangan drama secara lahiriah. Panginten sakitu anu tiasa dipidangkeun dina lawungan ayeuna perkawis drama tepang deui dina lain kesempatan. Pamugi sadayana sehat aya dina panangtoyan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu hatur nuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.